Kesal ya. Teh kesel kayak teh. Yang kudu naon teh. Sarua deh geuy. Komo aing nganggur aku ngecilu tahun aing atoy. Atuh coba maneh teh ngalamar-lamar atuh cobakeun. Urang geus ngelamar teh. Lamar awewe kemarin tuh diterima-terima urang mah. Lain ngalamar awewe sabuy. Ngalamar gawe geuningan. Oh gitunya. Berarti mah kitu mah kudu kadukun saja mah pinternya. Nah heueuh atuh buy kadukun pan aya itu Haji Jeus teh geuningan. Emang masih hirup eta dukun jus, hah? Hayu atuh urang ka itulah da naon WA ge da masih centang biru gitu. Gimana? Aya bako mah. Bako ini nyerap cigana ke di kamarnya. Nanti masakannya. Oke. Udah menang. Punten. Duh deh kali asal saya kira deh kan. Kalau saya boga duit ya akibatnya ngawiri tadi berjam-jam aing tenang pasien kumaha ya. Haji Jeus geuningan. Mbah, assalamualaikum mbah. Waalaikumsalam Jang. Mau calik Jang. Jang. Ieu teh bade ka Abah teh peryogi naon kitu asa reuwas kieu. Iya mbah. Hampura pisannya itu duh abi teh. Yang nyunkeun eta ngadamel syariat ka Abah teh. Sagana atuh banguninganya. Oh, nya mun. Tah, pami Ujang ieu bade naon? Teh Wah abdi teh sok insomnia geuningan jadi tedekeun sare ti beuting naon eta tah Bah? Oh, kitu nya mun. Tah eta terang ka dieu ti saha eta? Dara rasaan mah HP-na ge digadekeun gitu. Wah, tok. Cuma tadi cenah WA-na geus 2 cenah. Mah, tapi HP-na digadekeun si Abah kumaha ieu teh? Da teuing atuh buy da. Kemarin iya 1 bulan yang lalu cek geus 2 teh. Maneh mah ngomong teh ngaraja sok lah peryogi naon sok. Anu puguhna eta yang dikumaha ku Abah. Heueuh bae teh pokona mah intina mah hayang bisa sare ti peuting. Pokona mah da ti peuting sare ti beurang sare wae jadi ting kudu kumaha ya teh hayang sare ti peuting teh. Eta mah dasar gebluk we jelema. Nah urangan bahnya. Ranah yang sukses bah. Urang geus bosen cing we di imah jadi pengangguran bah. Aduh. Itu matakan contohan Abah. Tah, itu penghargaan. Mana? Jilid. Wih. Benar si Abah olimpiade naon yeuh? Dukun PAUD. PAUD. lulusan PAUD itu si Abah ieu. Di gedena jadi PAUD bener. Woi hebat Woi. Atuh dengar lagi Haji Jeus atuh kudu percaya ka Abah mah. Buru aturan minta syariat ke Abah kumaha misi-misina. Atuh tah kieu we kulantaran Ujang 2 teh barengan ka dieuna kumaha pami digentos nami tah kersan teu. Gentos nami. Kumaha maksudna teh buy euy? Tuh ini gitu aneh dikuna ganti ngarannya. Belah. Terus bah anu bagi urang duaan teh ngaran ausah naon atuh bah? Sok ku Abah atuh pangaran ke urang duaan ganti ngaranna. Tah dah pokona mah anu ngaran alus maneh Jang bebeungeutana siga urang Amerika kitu tah. Terus Bah ari we siga naon Bah? Pami si Ujang ieu mah pantasna jadi orang Cina gitu. Jadi langsung we pami digentos mah ayeuna sakandarannya. Apa tuh berubah? Semua Cuma urang doang sok. Kela Jang kalem Jang soalna ieu khodamna hese urang panggela ku Abah ieu nya di Amerikanya. Jang. Keur satu pami diganti ngaran Kokorobet. Naon bah? Ngaran jadi kokorobek. Ngomong nyore gitu. Sayangnya kudu eta. Ame mana bisa gawe tak ke Amerika sekalian. Si Saboy ngaranna jadi jore gitu naon Kokorobet ih. Itu deh kayak ngaran jore eta mah. Ah ngaran jore yang penting milik awal satu coy. Tok maneh engke naon ngaranna so bakal lebih jore tuh urang sia. Sok tuh. Karariwa kieu langsung lah ngaran si Ujang eta tadi teh ti urang Cina nya. Kala urang nyokot hadamna eta teh jurig Cina sugana bisanya. Kala tapi keur sate tah pami ngaran Liang Tai. Naon teh Bah kara leuwih jore ngaran si Saboy gitu deh Kak. Ulah protes mare duaan teh tah. Ieu Kokorobet ieu Liang Tai jadi Kokorobet kada Liang Tai. Tah kudu kitu tah ngaran marah teh. Kumaha tuh euy? Ini jamin mah halus kayak euy. Teu nyasa. Aduh Kokorobet Liang Tai. Kokorobet Liang Masa aneh deh Kak. Bah. Kumaha nya? Butuh duit euy jeung manyerna.
Hutang lah hutang. Si goblok teh karena hutang deui ieu teh. Kan bae lah. Yang penting make kegantian milikna. Jika baralik orang baralik dieu aing bener marane. Geula bah. Abah eta nuju mudana. Eta lain resep ka wibu sanes. Itu aya tuh geningan tuh background wibu. Abah wibunya dulu nanya. Terus kau ibu. Ketang. Biasa kebiasaan resep mengelik film SpongeBob. Terus bah aing ngaran abah naon bah? Saran urang mah hayo we tadi bisa ngaran urang duaan aya abah naon ngaranna? Yang nyawa tuh urang. Ngaran abah mah supaya pokokna mah. Aya nyolen. Aki Zeus teu gacor-gacor bisa nyom. Oh, sana tuh ngaran gitu patut yang lebih juri ti urangnya. Cingana milikna juri ti urangnya. Kan kayak jauh gacor-gacor. Ada gacor cenah. Bukan milik di mana ya? Nyamatana minus di. Geus semua balik urang balik enak mah. Balik ke orang mana? Tuh udah pengaruh tahun dengan lah. Balik enak bae-bah lah. Balik lah. Eta kan da wibu ta fotona ta. Ibu. Oh, guys, balik. No, no, no.